Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Alhamdulillah urang sadayana mudah-mudahan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan urang diajar hayu urang ngadoa ngawitan. Parantos. Kanggo materi dinten ayeuna neraskeun hancagarapan anu mingon ti payun pupuh Mas Kumambang. Enak ku Bapa bade diterangkeun sakedik. Pupuh nyaeta puisi anu kauger ku guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisan dina sapadana. Guru lagu nyaeta sora vokal dina engang panungtung unggal padalisan. Atanapi dina basa Indonesia mah rima. Ari guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal padalisan. Pupuh jumlahna aya 17. Masing-masing pupuh mibanda watak, ciri jeung patokan sewang-sewangan, anu luyu jeung laguna atawa cara nembangkeunana. Pupuh Mas Kumambang mibanda watak prihatin atawa nalangsa. Jumlah padalisan tina sapadana aya 4. Guru wilangan pupuh Mas Kumambang larik nu kahiji 12, larik nu kadua 6, anu katilu 8, anu kaopat 8. Patokan guru laguna larik nu kahiji I, nu kadua A, nu katilu I, nu kaopat A. Tah anu eta nu materi nu kamari parantos Bapa didugikeun oge. Pancen kanggo dinten ayeuna hideup Bapa diantos kanggo ngawih pupuh sapada. Bade voice note hanapi video mangga. Nu salajengna tugas nu kadua kerjakeun pancen B kaca 13 dugi ke kaca 20. Oke, kanggo dinten Kemis Payun dikampolkeun di sakola. Kali deui kanggo pancen dinten ayeuna nu kahiji hideup ngawih pupuh sapada sareng kerjakeun kaca 13 dugi ke kaca 20. Kemis Payun dikampolkeun ka sakola. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.